Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan namanya Abdi Fauzan Aryana, kelas 10 CTKJ. Abdi kan nyeritakan dongeng tanyakan katen. Di Bumbunglang Garut aya tanyakan nusohor pisan. Ngaranna tanyakan katen. Tanyakanana memang netek. Malamun jalanan ke goreng mah. Rea nu cilaka. Kendaraan sok ngalosor deui ka handap. Kunaon nu dijieun pusat hasil tani jeung kebengharan lian. Digarana tanyakan kapten. Sing horeng eta teh aya dongengna. Kieu geura zaman baheula waktu bangsa urang dijajah ku Walanda, loba wewengkon di Garut. Eta hasil tantanen jeung kabengharan teh kabehanana oge keur kaperluan kaum penjajah. Salah sahijina Bumbunglang pikeun nalinggakeun atawa ngajaka eta wewengkon. Pamarentah Walanda ngirimkeun sababaraha utusan nu pangkatna kapten. Eta utusan teh ditempatkeun di pos-pos geus ditantukeun. Tugasna nyaeta ngajaga hasil bumi sangkan kabahanana teh diganggu ku urang pribumi. Salah saurang kapten nu diutus teh ngaranna Kapten Friedik. Malah iyana jadi komandan pasukan. Kapten Friedik ku urang Bumbunglang mah dianggap turunan pribumi. Sabab dina campur gaul sapopoena geus jiga urang Bumbunglang bae. Ku urang Bumbunglang mah sok disebut tuan kapten. Dina ngajalankeun tugas, ajeuna mah beda jeung baturna. Teu barangsan hubunganna jeung rakyat alus pisan. Kulantaran kitu rakyat hormat sarta nurut ka parentah. Unggal po Kapten Friedik nguruling ka pakampungan, mariksa kaayan rakyat. Malah manehna mindeng unggah ka imah masyarakat sarta milu dahar babarangan. Ku pasipatanana jiga kitu, loba rakyat nu raresepen rakyat jadi loma. Nepi ka lamun aya kandaharan, sok dikirimkeun ka pos tempat manehna jaga. Babaturana jadi sirik serta kahelen. Kulantar kitu aya niat ti babatarunana hayang maehan tuan kapten. Cek dina pikiran babaturanana